Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan Nabi Hadza anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-21 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Jam salendro nu nangko dina tembok disada nuduhkeun pukul 11 kurang saparapat. Hendra tembong rejat bangun nu kagebah, red kana air loji tangana, tetela air lojina akur. Lis, cek Hendra tembong polahna gugup. Wayah nanya di kantun heula sakedap. Hendra aya keperyogian heula. Bade ka mana, Hen? Lilis nanya beri kerewak nikelan dengan Hendra bangun nu sieun ditinggalkeun. Badai nepangan rencangan heula tadi siang terus janji. Penting gitu, Hen. Lilis nanya deui leungeunna macan besot nikelan dengan Hendra. Kantenan, Lis, urusan bisnis. Penting mana sareng Lilis? Hendra rada bingung rek nembalan teh. Teu sangka bakal menang pananya nu sakitu sulitna. Rek nyebutkeun penting Lilis asana teh piraku deui saset ngaremehkeun kauntungan nu lain saeutik jumlahna. Rek nyebutkeun penting sabalikna sok sieun Lilis leupas lantaran boga rasa disapirakeun. Mangkaning mun ngejat teh hese neangan deui bangsana. Ongko masih keneh pinuku rasa penasaran deui lantaran ieu manuk cendrawasih teh ngan kakara bisa disetrekan wungkul. Tacan seubeuh nyonyoo sumawana munjeng digulang gaper mah jajauheun naker. Sami pentingna, Lis. Akhirna Hendra dag-dagan nembalan pananya na Lilis. Geuning atuh Lilis bade dikantunkeun. Lilis ngajang ngilek teu berarti budak ogo. Dan sakedap sanggem Hendra oge. Sanaos sakedap oge Lilis tetep asa disapirakeun. Kesel-kesel ngantosan di dieu. Akhirna dilurjeunkeun. Lilis nyaritana bangun nu ngageuri. Namun ieu teh kanggo kabagjaan urang duaan, Lis. Hendra mereka terangan nu pasti. Sanaos kitu, Lilis mah tetep asa disapirakeun. Mangga Hendra mios, mung upami Lilis aya nu nyamber, ulah majar teuteungeun. Bisnis mah tiasa diundurkeun waktosna. Namung Lilis sakali leupas tetep moal tiasa ditewak deui. Lilis sacara untung-untungan ngancam Hendra. Memang gertak sambal Lilis teh lain ngan saukur ngababi buta, tapi pinuh ku ijiran nu saluyu jeung taktik strategi ngawangun siasat kalawan keur aya dina posisi nu nguntungkeun. Anu balukarna teu salah tina ijiran. Hendra mani ngadadak sepak pias awakna ngadegdeg teu beda tinu keur nirisan. Ulah luluasan kitu atuh, Lis. Hendra sorana semu pegat-pegat. Lilis ulah ngantunkeun Hendra. Atuh kedah sami timbanganana, Hen. Pamiler sami penting nama. Lilis ngagarebok nikelan leungeun Hendra. Hek diusap-usap. Anu pikeun Hendra mah geus teu bisa digambarkeun deui kumaha rarasaanana waktu harita. Sami timbanganana kumaha teh, Lis. Hendra mopoekeun. Bisnis kacaosan atuh Lilis teu asa dimomorekeun. Cek Lilis bari imut ngagelenyu. Maksud Lilis, Hendra masih keneh tacan ngarti. Candak Lilis akan tenang, ari leres-leres mah melang. Imut Lilis tambah leleb, mata kuaikeun diduluan. Lilis bade ngiring gitu. Hendra bangun ngajenghok, ruasna teu beda tim diseurut kalajengking. Nah isin putih disarangan ku Lilis. Lilis kalah malik nanya, ngajanggilek berjeng ngadelek. Ari bibir ngaliweuy ngawangun imut ngabandang anu keur bingbang. Taya panginten, Lis. Namun, Hendra ngerandeg nyeritana, kawas nu leungit picaritaeun. Oke deh, yuk urang mios ayeuna pilih wengi teuing. Hendra nuluykeun caritana sanggeus manehna ngahulang sakedeung. Tah pami kitu mah leres Hendra teh panutan Lilis. Pokna bari teu boleh imut ngagelenyu. Teu nyedak Vespa, Hendra nanya sanggeus manehna mayar naon-naon nu geus didaharna. Kelersen teh henteu. Tadi ka dia kena beca. Yu atuh bilih telat. Hendra bari ngaleng Lilis keluar ti restoran.
Nyamperkeun Mercedes-na anu diparkir teu jauh tidinya. Selak dua nana arunggah gerung-gerung mobil dipajukeun ke jurusan Palabuhan. Serepet, mobil nyurungkuy meulah poekna peuting. Kalawan ngagunakeun lampu leutikna teu loba kakagok. Kabeneran di jalan teh teu sakumaha ramena. Teu lila leok mobil teh mengkol ngabulubus ke hiji gang di antara bangunan-bangunan nu ngajalung kiring tapi paroek lantaran tacan anggeus. Geuning betliren di dieu, Hen? Lilis nanya bangun kaget. Tapi panonna mah ngubeng rutret ka ditu ka dieu. Sanajan bener di dinya teh poek teh pisan lampu listrik, tapi di deulean mah rada rejem-rejem kacaangan ku sinarna lampu-lampu nu gebrak di kompleks pelabuhan. Domawi rencangan teh palih dieu ngajangjianana, antosan atunya ku Hendra bade dipilarian heula. Ah, ngiring we Hen, keung atuh di kantun mah. Lilis gancang ngembing kana leungeun Hendra sieun ditinggalkeun. Walah aya naon Lis, ngiring mah atuh walurat, malum sakieu poekna sareng baralana. Ah alim, Lilis kodeg bari muringis. Awakna kalah beuki dirapatkeun kana badan Hendra, bener-bener sieun ditinggalkeun. Nya ayo atuh, kade bilik teu tajongnya nyepeng ka Hendra sing pageuh Lis. Hendra mikeun leungeun kencana. Kosrak duaan lempang pageye-geye. Karasa tincakeun gerintul ku batu. Oge barala deui ku rerembetan, bari lempang teh Lilis kapaksa kudu ngewerkeun erokna lantaran sieun teu karait kana regang-regang, nuting arulang ngahalangan jajalaneun. Sanajan bopoek panon Lilis awas naker kana ramo-ramona leungin katuhu Hendra anu ngeupel hiji barang bangun teuas. Srog kanu rada suni harieum ku tatangkalan. Kabireungna aya 3 jelema kerting darangong bangun aya nu keur diintip. Hareupeunana maplak cai laut Jawa ngeplak lirih kaoyageun ku angin. Kalangkang cahaya lampu ting borelak dina beungeut cai ririakan teu daek cicing. Siapa? Teu kanyahoan ti gigir aya nu luncat ngahadang beri nodongkeun pistolna. Hendra, aku teu apal mail. Hendra rada nyentak ngarasa teu ngeunah pedah dibetahkeun. Bapak, cek nu disebut mail teh bari nyisi merean jalan. Petana rengkuh hormat naker, sanajan bari kaget, dumeh dibarengan ku awewe. Nu tiluan barang nyerahoeun Hendra nu datang teh, kabehanana nyingrai kasarisi. Rutret kalilis bangun kaget, tapi henteu ari pok nyarita mah. Ngan tetela dina rindat panonna mah bangun nu teu panujuan Hendra mawa awewe ka dinya. Ngajan bener Hendra teh memang dununganana. Tacan tembong? Hendra nanya ka nu tiluan. "Teu acan, Pak, namun ngiosna mah tos lami." "Saanu inditna?" Hendra nanya deui. "Idrus sareng Salim," cep nu nyarita teh ngadadak cempe. Lantaran di tengah laut kadenge gerungna sora motor boat barasat senterna disorotkeun ka ditu ka dieu. Pes pareum gerung sora motor teh ngajauhan. "Patroli." Hendra ngaharewos, hatena ngerasa deg-degan sieun rencanana gagal. Komo mun seug jeung katangkep mah sajabana ti rugi teh oge matak cilaka deui. Dalila gerung di sora motor ti belah katuhu Hendra jeung sabaturna. Teu sirikna begeg ambekan nahan napas bari panonna mah neuteup kalebah datangna sora. Surungkuy teh aya nu nyampeurkeun hiji bargas jurungkuy bari mopoek jalanna malibir mapai sisi. Brai tina bargas baterai nyorot reup brai mangrupa kode. Hek dibalas ti darat ku sorot baterai deui mere tanda yen aman taya naon-naon glisir bargas teh nyisi. Jeung aya nu luncat ka darat. Si horeng Idrus nyampeurkeun ka lebah Hendra jeung batur-baturna. "Babeh tos ka dieu?" Pokna nanya kan ukur ngajarentul di darat. "Ieu, hasil Drus." Hendra gancang nembalan seterusna malik nanya ke Idrus. "Hasil oge beh." Ulun Idrus bari nyampeurkeun. "Mung nu ngabantuna nyuhunkeun tambihan premi. Margi jalanan lebihan teu ngaguruteun nu biasa. Sareng meh-mehan cilaka ku merke kagimbrung-gimbrung ku patroli duwi ka 2 kali." "Sahan mawana?" Hendra kalah nanya deui. "Simon babeh." "Paingan si eta mah rewel jeung sok ngakal deui." Hendra tembong merengut kaos nu ambek. "Namun kawantuna sareng kapinteranana tiasa dianggo jaminan beh. Ya oge pemikun sanes mah teh acan tangtos salamet enggal-enggal ka dieu. Buat tadi oge tos kabekuk manten waktu setengah keneh." "Sabaraha cenah minta tambahanana?"
Hendra bangun teu malirek kana caritaanana Idrus. Teu langkung babe, mung bahan bakarna ngalangkungan 2 jariken tinu biasa. Langkung sajam elatna oge margi muter. Sakit cukup. Hendra nyokot duit sababaraha lambar tina loketna, song dibikeun ka Idrus. Gancang we angkut euy, daguan ku dewek di tempat nu biasa. Hendra nyarita deui balik kerewok ngaleng Lilis dibawa balik deui kana urut tadi, nyamperkeun mobilna. Hendak naon Bargas teh, Heng? Lilis nanya beri ngalagedai kana jok panyerandean. Kan teh, Lis. Hendra ngalengkeun leungeunna kana punduk nu kenyang saya. Geuning atuh di tengah laut, Hen. Kenging meseran, margi upami dongkap kopal teh. Sok seueur Bargas nu nyarandak dagangan ti darat. Ari di peseranna ku urang kapal tara ku artos nya digentosan ku barang-barang deui. Tah Hendra masuk meseran tina Bargas, lumayan pangaosna mirah. Atuh geuning diberi patroli, Hen. Lilis nanya deui sakilat panonna ngagiler kanu manco gigireunana bangun nu keur moho. Biasana bae eta mah. Ongko disangkana bilih barang kenging maling terana naon pami kependake. Mung rewel papariksaanana. Kumargi kitu patroli teh sok ketebihan. Hendra mere penjelasan. Dijawab kitu teh Lilis teu barang tanya deui, tetep ngalelehe kana penyerandean beri panon gular-giler ngareretan nu aya gigireunana. Anu pikeun Hendra mah bet asa diheureuyan ditangtang perang tanding. Tanta parah deui nu keur nyangheui bangun amucuy teh kumaneh disamber. Orok kaya Lilis nyaho dirindat. Sakilat manehna ngejatkeun sirahna. Hendra beki boga rasa diheureuyan kan barang rek mindo na rajang. Kaburu kagereuwahkeun ku nu ting gerutuk lareun mobil. Babaturanana nu tadi ting terojol manggulan peti. Hendra kandeg harendeg oge asa dipegat raratan. Cut manehna turun tina mobilna. Ngoreleng ka tukang mukakeun kap bahasina. Bus peti teh dientep diasupkeun. Geus sakira pinuh jebret ditutup deui. Kurunyung deui tinu poek aya nu nyurungkuy sehoreng jeep sarurung tinu poek disetiran ku Idrus. Reg eureun tukangan mobil Hendra. Sarua deui geus dimomotan ku pirang-pirang peti. Beres? Hendra nanya ke Idrus. Atos beh, kantun mios we. Kulon Idrus bari anjeut tukangan setir jeep. Ayo atuh, Hendra siap tukangan setirna. Wayahna wengi imah ngiring ka Hendra nya, darling. Hendra dulikeun caritaanana bari nyawel gaduh Lilis. Lilis tenembalan ukur ngagadid bari ngadelek ka Hendra, belenye ditungtungan ku imutna nu kareueut tea. Mobil Mercedes di starter, gerung-gerung mesinna hirup. Puguh ti tadi ge mobil teh geus diputerkeun yang hareup ka jalan. Teu hese, leser maju lelaunan kaluar tigang, dituturkeun ku jeep disetiran ku Idrus. Jabati di momotan peti teh mani reuteum deui ku anak buahna Hendra. Geus nincak jalan aspal belesat bae Mercedes teh ngabiur teu beda ti jamparing melesat tina godewa. Dituturkeun ku jeep nu jalanna mani apeng-apengan. Teu beda ti nu keur balap setengah mopoek sacaang-caang nu ngagunakeun lampu leutik. Nu ngan saukur ngagulimeng nyaangan tincakeun. Leok mobil SWAT nyusul kendaraan nu aya di hareupeunana. Lilis ngahenen ngajejempe maneh burungkut bangun ngarasa tiris katebak ku hiukna angin nu ting bulubus ka jero mobil. Sigana anteng soteh da pikiranana jeung sapasang panonna mah teu reureuh nitenan jalan ka tu tempat-tempat nu kaliwatan. Bari hatena ngagolak utekna muter maparah naon-naon nu bakal kajadian dina peuting ieu. Leok Mercedes nu ditumpakan teh mengkol asup ka pakarangan hiji imah gedong nu gedena cukup oge. Langsung mobil teh terus ka tukang nu palataranana bunyi, lantaran sakurilingna dibenteng ku tembok nu kacida jangkungna. Reg mobil eureun nya kitu deui jeep nu disetiran ku Idrus, nu tarumpakna jerat-jerut tarurun. Lilis mah kalebet deui nya, cek Hendra bari nungtun Lilis. Strek muka kunci imah, bus duanana arah asup. Lilis dibawa ke pertengahan supaya ngadagoan di dinya. Tapi waktu Hendra balik deui ka tukang, Lilis geuwat nuturkeun bari jajengkean. Sapatuna ngahajadilaan, srog nyamperkeun jendela kaca nu ditutupan ku gordeng. Atuh manehna samemenana keur nempokeun polah nu di leluar teh. Keur ngujalan peti aya puluhna ka jero gudang, ngaliwatan hiji panto gigir, nu mun ditetenan saliwat mah teu siga-siga panto. Eukeur mah pantona aya dihandap, turug-turug ditutup ku paratag nu paragpag dieusi ku pot-pot kembang. Nilik pasang petana nu ngakutan peti teh,
Kulilis geus bisa dipaparah yen rohangan dipake neundeun peti-peti teh ayana dihandap. Ulah-ulah meureun eta teh hiji rohangan jero taneuh nu dibobok hadapeun imah nu dihubungkeunana ku hiji tangga. Geus karuhan kitu mah leos Lilis ka jero deui diuk dina urut tadi. Teu lila kurunyung Hendra nyamperkeun bari umat imut pinuh ku kagembiraan pok manehna nyarita. Gerak kulem we Lilis mah nya. Tos palai panginten kawuh tos wengi ieu teh. Sora Hendra pinuh ku kadeudeuh, tapi jelas keterna siga nu ngandung maksud masih kenri samunikeun. Anu pikeun Lilis mah hartina teh kudu leuwih caring cing pageuh kancing saring satpageuh iket sarek babasan teh mah bisi aya hiji kejadian anu teu diharap ku dirina. Gap leungeun Lilis dicekal ku Hendra tuluy ditungtun dibawa ke hiji kamar. Lilis teu nolak, nurut bae bangun geus pasrah sadrah ngilitik nuturkeun. Beli bade digentos kimono atanapi piyama sayagi dina lomari alit kantu nyandak we nya. Cek Hendra bari neuteub ngarenyuk ngawangun imut nu saliwat mah taya maksud naon-naon. Tapi heherang panonna seukeut. Lilis teu nembalan ukur ngagelenyuk males ku imut. Kek diuk dina sisi ranjang nu karasana kacida empukna. Hendra kawasna bae teu kawawa mireunggah lelewan nu ngabibita. Sakilat nyamber nu ngagelenyuk bari dibarengan ku gerakna dua leungeun rek nangkep awak. Tapi Lilis lingas alhamatan manuk anis, sakicep ngejatnya lemetkeun dirina. Nu antukna Hendra ukur bisa ngarontok sisi kasur. Napasna ngahegak ari kesang roi-rei barijil renung tina tarangna. Hendra malik kabireungeuh kuda-kudana bangun rek ngayakeun gerakan deui. Tapi di luareun kamarna kadenge aya nu gegeroan. Pak, enggal atuh. Nu ngantosan tos kareseleun. Hendra ngagero bari ngareret ka lebah panto kamar. Red deui ka Lilis bangun kacida keheul jeung gregeteunana. Leres Lilis mah mindek capati. Pokna sorana ngageter nahan emosi anu geus muncak. Atuh da Hendra mah teu sabar. Engke oge kanggo saha? Lilis ngagelenyuk, bener-bener mata kelendeng koleng. Teu ngomong sanajan beri hanjelu, kojengkang Hendra kaluar ti kamarna. Lilis rikat nempo tina sela-sela panto. Kabireungeun Hendra dituturkeun ku Mail, asup kalawang nu pernah nabelah kenca. Manusia nu pangbahayaan anjeun teh Hendra, bisa nyumputkeun budi pekerti nu kacida hinaan dari satu kangen rupa nu simpatik. Teu salah anjeun teh, rupa domba hate ajak. Hendra. Cek rentesna hate Lilis bari ngaragap nu teas-teas leutik nu disesepkeun di antara dua susuna jeroeun long torso. Teu panjang mikir deui jeleng manehna kaluar ti kamar. Jerelat bulu lawang tadi diliwatan ku Hendra. Breh golodog sababaraha hamba. Si horeng rohangan gerasi eta teh. Jeleng Lilis luncat teu beda ti gerakan ucing rag-rag. Tuluy manehna ngeteyep panonna ngulincer sakulilingna di titenan. Red kabelah katuhu aya lomari wadah paparabotan. Napalna tambah semu engab. Ari disidik-sidik horeng eta teh dipake nutup lawang. Puguh we upama rapet napal namah cek sahabai di dinya teh aya lawang. Lantaran sapinuhna katutup ku lomari paparabotan. Heg pinggir lomari teh ku Lilis diugat-ugat bet ngagilir mukana muih. Breh bae lawang saasup badan. Ulubus Lilis asup. Rohangan di dinya teh mangrupa gang kabelah katuhu nu aya jendela kaca nu jerona caang ngebrak. Ari ditempo teh horeng Hendra keur ngabagi-bagi duit ka kabeh anggota bawahanana. Mani satumpuk-satumpuk sewang. Komo Idrus jeung Salimah sigana teh panglobana. Isuk we kira-kira pukul 10 berang teh keluarkeunana. Ayeuna mah sarereat saricing welanan di dieu ulah waka ka mana-mana. Kadenge Hendra marentah sanggeus manehna beres babagi duit. Jung Hendra nangtung kaos nu rek indit deui. Lilis rikat ngejat keluar deui tigang, lomari ditutupkeun deui saasal tadi. Kolebat, celeng ngaluncatan tangga golodog. Cerelat ngaliwatan rohangan tengah meruka kamar nu tadi. Kuledag nyang kere dina ranjang pepeureman hayam. Hatena galecok penuh ku carita nu teu kedal. Naon eusina peti-peti teh nya? Bener kitu kan teh sakumaha cek pangakuan Hendra. Tapi naha mana sakitu dirujahkeunana. Isuk cenah rek dikaluarkeunana teh. Ka mana nya? Ari eta tadi Hendra ngabagi-bagi duit naon? Piraku buruh mawa barang mama na loba-loba teuing kitu. Sakitu pananya merekpok teh teu pisan banggih jawabna. Puguh nanya ditujukeun ka dirina sorangan keneh.
anu sama sekali pikeun Lilis mah eta kabeh masih kene mangrupa tanda tanya anu can kapanggih jawabeunana. Ketruk sadar lempang beki deukeut. Rai pantau dibukakeun ti luar, kecenghul Hendra asup paromana tetep marah mai. Geuning teu acan cucul-cucul Lis. Hendra nanya gek manehna diuk dina kursi, porosot sapatuna dibuka. Ya kitu deui papakaianana diudar iwal celana kolorna, kop kana kimono nu ngagantung dina kapstok rap dipake. Lilis ukur meletet ngereret kanu datang teh, hatena mah teu kudu deg-degan, malah maketing sariak sagala bulu pundukna, pikirna ayeuna manehna kudu bener-bener mertahankeun dirina. Lain bae pikeun ngabela kahormatanana, tapi oge pikeun ngalaksanakeun tugasna kalawan sukses. Ulah nepi ka nguciwakeun harepanana Wawan, anu ayeuna geus jadi dununganana lantaran taruhanana kacida beratna nyaeta Sudrajat. Ngereungeuh nu bakal jadi korbanna bangun geus sadrah pasrah ngajepat dina ranjang, malah siga-siga nu keunang tangondang ngelawan. Tembong ayeuna mah eusi Hendra anu sajatina. Sakilat manehna ngarontok, maksudna Lilis moal dibere kasempetan pikeun ngalakukeun ucing-ucingan. Tapi kalawan teu disangka-sangka sanajan beri tetep nangkarak, Lilis ngagurinjal ka kenca, anu saterusna badana ngalayang ngaliwatan Hendra anu geus nyuuh ngarontok kasur. Koleang, clek. Lilis nincak tehal kalawan dina posisi nu pinuh ku kawaspadaan. Awak sapinuhna yang hareup ka Hendra anu masih keneh nyuuh dina kasur. Ulang heureuyan atuh Lis. Hendra nguniang hudang bari merong calon korbana. Napasna tembong ngahegak teh berarti munding edan. Sanes kaheureuyan Hendra. Ieu memang hiji kapastian. Upami Lilis tiasa karagap, mangga sabeuleung ngejeurna padan Lilis bagi disanggakeun. Lilis ngajawabna dari anaker. Leres kitu, cobi-cobi atuh. Hendra nyengir teh beda ti kuda beger. Gabrug manehna ngarontok tina luhur ranjang. Hatena geus ujug yen Lilis teh rek disakalikeun bae di dinya, tuman sina ngarasaeun kumaha teasna Ubin. Tapi Lilis nu memang geus cukup nerima gemblengan guru-guruna nyaeta Wawan jeung Yeti. Kalawan teu ngageser sanajan satunjang beas, dina hiji gerakan nu kacida cepetna, manehna geus bisa mulangkeun deui badan Hendra kana tempat asalna. Hendra ngagedebut deui kana ranjang, sirahna ngabentur besi ranjang anu mun dirasakeun lain deui nyerina. Teu beda tinu ditakol ku palu, kontan nyud-nyudan asa ngagedean. Kurinjal Hendra hudang deui, ngadalig di dina luhur kasur. Sinar matana hurung geus lain mangrupa sinar asina birahi deui, tapi mangrupa sinar kacecep jeung kageuleuh. Kakara ayeuna manehna ngarasa yen wawuhna jeung Lilis teh lain ngan saukur kabeneran, tapi kawasna memang ngahaja geus dirancang ku manehanana. Anu oge mun Hendra inget kana naon-naon nu jadi pagaweanana ayeuna, hatena jadi beuki curiga pinuh ku sangkaan boa-boa. Teu mikir deui nu leuwih jauh, siak bae manehna ngarontok, kuriwel, gejret bae Hendra ti beubeut kana Ubin. Sanajan memang meunang ngira-ngira supaya ulah mateni, tapi tu burung ari gejret ari kusek bae Hendra tu usik malik. Ukur sorana nu ngagereng lantaran karasa tulang-tulangna asa parotong. Sirahna ninggang Ubin ngabeldug. Puguh ge ngalawan judo bari kosong bolongpong taya kabisa. Munasabah teu ngababatang oge. Saleuheung eta oge dina yang hareupanana teh Lilis teu sanyana masih keneh make kira-kira. Teu talangke deui reketek Hendra ditalikung ku tali kimonona. Sukuna awakna ditalian di bakutut supaya teu bisa hojah ku tambang nu kabeneran aya di dinya. Sarta sungutna dibekem ku anduk leutik. Geus kitu leos Lilis kaluar maksudna rek neangan batur-baturna. Bekalna nu disimpen di jeroeun kutangna diragap deui. Lantaran ingetanana yang hareupan lawan sagenep-genep teh lain enteng-enteng garapan. Kakara oge aya meureun ti lengkah kaluar ti kamar kabeneranna teh torojol Idrus jeung Salim daratang. Maksudna mah rek manggihan Hendra. Pedah aya duaan anak buahna nu rek maksa menta balik lantaran melangeun ka anak mamajikanana. Bapak aya neng? Idrus nanya cungar-cengir ku Masep, karandeg heula bareng jeung Salim. Aya keur ngarengkol, jawab Lilis sangeunahna. Nah dikantunkeun tiriseun atuh neng. Idrus nyarita deui bari terus ngalengkah maksudna rek nyampeurkeun dununganana. Lempang nang gilisir ka gireun Lilis rada nyered ka Salim nu aya di kenceunana. Ari lar papaliwat tak-tak teu anta parah deui Lilis rikat malik ngajambret punduk si Idrus jeung newak leungeun ka tuhuna.
Maningan saguriwal pisan awak Idrus diangkat nu saterusna ditinggangkeun ka Salim. Ari bek ari selontot bae Salim teu jedak. Geus puguh si Idrus mah nambru huluna nenggar juru tembok da terus ngalenggerek bae teu kecet-kecet. Eukeur mah pangajianna kabur ti keur waktu awak ngoleweng keneh. Ngan Salim sanajan bari ruwas jeung nyeri, manehna bisa keneh ngagorowok. "Tulung, awewe jalang ngamuk." Pokna setengah ngabejaan baturna nu harita keur ngarariung. Bareng jeung ting torojolna nu opatan baturna, Salim sanggeus sudang deui teu anta parah, seak bae luncat ka hareupeun Lilis bari ngahembatkeun panonjokna. Lilis diancam ku peureub nu bangbaraan teh lain ngejat, bari ngageser saeutik ngarobah kuda-kudana, krewek peureub nu nyolonong teh ditewak. Hiuk sukuna nyapu dua suku Salim dirampit sakaligus, bareng jeung ngageleongna awak Salim, leungeun Lilis nu kenca sakilat nyamber cangkengna. Salim ngoceak lantaran awakna ayeuna jadi ngubeng di luhur, bari leungeun duanana roroesan. Koleang, bru, awak Salim ditinggangkeun ka nu opatan nu bareng nyampek, anu akhirna limaan brak bruting kuludupruk dina ubin. Salim ngajahjar teu beda ti Idrus, awakna karasana pasiksak nyeri satulang sandi, tapi nu opatan masih keneh tacan naon-naon, sanggeus ting korejat harudang deui, bareng Lilis dironom diraponan. Pikeun Lilis mah dirapetan teh pugu asa ngeunaheun naker, beri cungcat cingcut milihan lolongkrang pikeun nyusun tanaga. Opat lawanna brak-bru dibanting-bantingkeun saurang ge eueuh nu mangga pulia, ngajalolor teu beda ti batur-baturna. Cak baraya dui kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ka-21 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Haja pamit permios.